Ramadan tiba, Ramadan tiba. Asak imah koneng. Ini kuat gede kieu asak ya menjeruk teh. Mejeusna. Bi, Ieu Cuk Util, urang metis yuk. hayu atuh. Heueuh ti abi jerukna, ibi gula jeung cengekna heueuh. Heueuh ti mana Cuk Util jeruk nih gaya kieu aing mah. Nya meunang meser atuh ibi. Alah, ieu mah jiga jeruk Bali Cuk Util. Heueuh najan urang cicing di Cianjur oge atuh ibi, urang teh kudu boga ieu makanan luar daerah teh ieu teh jeruk Bali. Heueuh atuh daguan heula jeung urang kocoet jeung itu gula. Heueuh atuh. Heueuh. Oh, kumaha peryogi jeruk teh? Aya ya mengpeng aya masak. Gerong ilikan. Alah, kamana jeruk teh? Mangkaning dipesenan ieu teh kudu nyiram aing mah. Jeung teuingeun. Kamari teh geus aya 3 di dieu teh. Masakna teh. Warga bi metis teh ieu mah aing kakarekeun metis model kieu. Padahal jeruk kitu mah tadi petis ge da enaknya Cuk Util. Leuwih enaknya tadi petis keur kieu mah. Hanaang kieu mah rada asem pait uyah Isukan mah mawa deui nya, isukan mawa deuykeun bae gulana mah ibi we cengek heueuh. Heueuh urang meuli di abi heueuh. Heueuh. Heueuh ngeunah geuningnya. Heueuh teu kudu Wareg ieu mah kudu ditangkubkeun ieu mah kamerkaan ibi. Heueuh. Hayu ah. Heueuh heg atuh. Aduh, kumaha aing mah heg era geura heg aya nu pesen Keur naon mang ulang-ulang? jeruk aya nu maling, heg aya nu pesen keur nu nyiram. Heueuh aya nu maling. Heeh, Jeruk naon ieu teh? jeruk Bali. Nah, teuing-teuingeun nya jelema teh. Teuingeun jelema. Aduh aing mah. Lain abi mah bieu teh ningali cangkang jeruk Bali teh da di si ibi tapi lain saudon eta mamang. Ningali kuat asak teh koneng cangkangna teh. Piraku si ibi mah aing mah. Aslina ningali abi mah hanapeun bangkuna, Aduh. hareupeun imahna. Piraku ku disusul mah. Teu apal abi mah da. Buat ting menang meser kita ngan abi mah nempok itu bieu cing ajarannya atuh susulan. Urang coba susul Heeh. Da tuh era geus pesen geura. Nya heueuh atuh komo keur nyiraman. Aing mah. Jeung teuingeun.